Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji tekendat urang sanggekeun ka Gusti anu Maha Suci. Puja salawasna urang sebakeun ka Allah anu Maha Kawasa. Shalawat sinareng salam mugia langgeng ngocor ngagolontor ka junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langkung tipayun simkuring ngahaturkeun rewu-rewu nuhun rehtos dipasihan kasempatan ngadugikeun biantara di payunan balarea. Dupi jejer anu bade disanggakeun teh nyaeta bahaya virus corona. Virus corona teh lain panyakit anu disepelekeun. Aya sababaraha rupa bahaya virus corona sehingga urang kudu tetep ngajalankeun protokol kesehatan. Bahaya virus corona teh nimbulkeun sababaraha komplikasi panyakit sehingga nyababkeun kapapatenan. Jalma anu umurna 65 kaluhur oge gampang katerap komplikasi ti virus corona. Virus corona oge bisa nular lewat hubungan deket sareng jalma anu keinfeksi. Can aya ubar anu satuju pikeun ngubaran virus corona sarta anu teu aya gejala oge bisa nyiarkeun virus corona nyaeta nu biasa disebut OTG. Jadi urang kudu tetep waspada jeung salawasna jaga kasehatan. Sakitu anu dipikahatur, hapunten bila aya kecap anu salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.